Barang tampun deh nya. Seberang waktu dia. Si Cingajurung mah teh nyanyi. Bana ge kurang angin di aing. Mangeuning aya cokoteun, mangeuning barang barurat itu kudu angin. Kerawan benar. Dekat tongoh, aya cokoteun muning itu, cokoteun. Muning. Kurang angin bana, mangkana kudu tarareuas sabanana rek muning mah. Narik muning kan motor. Gini kan. Muning ditu mah hararidang dilahunkeun diaekeun. Mah nya muning dilahun daekeun. Lain ngomong-ngomong yuk ban kurang angin. Sugan buka kompresor. Butuh kompresor. Ya aku kudu kompresor zaman ayeuna mah canggih atuh. Rupa-rupa kompresor teh aya nu 1,5 juta, aya nu 1 juta, aya nu 500. Eta nu 500. 500. Berarti nu 500 mah rada leutik meureunnan. Ameh simpel bisa urang dipangbalanyakeun ka Bandung. DP-an atuh. DP-an wae? Kade ya cing benang dipercaya. Atuh kompresor 500 we anu mini ameh rada simpel gitu. Nu gede mah bangga lah berat masuk bul mana duitna gepena. Kade ieu didaguan di imah. Lain itu bener rek narik muning ka motor. Yuh, muning di tonggoh mah kalagian mah gal dede oge dahek dilahun teh. Mantap gitu kurang angin. Bangga ngompa jauh. Gitu mah pan boga kompresor teu bangga ngagudes. Bae teh nya. Didaguan di imahnya. Bae teh ka imah.